Kacu. Kacu. Ngarit yang domba. Begitu deh. Main game deh. Pokoknya sini ya gitu. Pura-pura juga nah oke tahan udah. Mana dua si Jigeri wah. Kudu we di panaman loba. Ling do mana saja do mah. Dua teh cuma jaluk kabeh. Aja dia. Mun tahu aja gitu. Wow. Terus ngarit paraban sekalian do mana? Paraban sebeu. Ya ya ngoren ya. Nah, kuat bau, kuat bisa. Kabel boga budak lah. Orang nangon main game di kita wae yuk ngoret yuk kutong menang loba tah terus si Jack si John menang loba manggil lah keramang ge padahal mah di kandang tidak loba kene jukut teh kudu we nitah teh gaweun teh jakeun si amang mulai amang urang dah geus we nitah. Si Yo ngesare deui. Tadi mau main game bareng. Tadi dititah ku si Ama capek-capek les deui sare. Sare teh si gebang ke deui. Yang gampang les na teh. Jailan wae gitu ku urang. Jailan teh naon nya? Ngeunahkeun aya bulan puasa teh jailan batur. Kayak jogot ya. Atur ya. Kalian orang. Gunung Tangkuban pindah. Gunung Tangkuban Parauna pindah. Ganti Gunung Tangkuban Parauna teh di Bandung. Di dia ge aya geuning. Atur. Isi jahit. Isi jahit. Bangke keneh wae. Isi jahit lah make dukut padahal mah. Biasana mengadengin suara adan sakudang. Kurang jailan suara adan. Tahan kurang nih. Aduh Alsani maneh aing mancing aing ngeunang ngimpi aduh ya Allah ngagawean aing jam ada naon ieu adan maghrib jam Acap kieu kieu ngagawean aing wae tapi sore adan di mana tak itu di Masjid Ikhlas. apa nya Henteu lain. Aing mah Adan asar salat. urang kene Udah nak main game urang di dia bareng. Di titeh aku amang urang mah jukut. Kakak hees di ente. Yuh, bulan puasa mah hees oke ibadah. Kayak tak? Si Geri nelpon. Si Geri ke di mana tuh kena tajil senamnya? Si Geri mah mau sore sekenangan ieu tajil di masjid. Ada aing bingung gitu anjing. Iya si Geri angkat telepon. Oh sih. Video call. Ayo sih. Sia aing kerengan sare aing di keur si bawa aing mah goblok omong ieu. Mana yang bilang tajil cah? Mana? Tajil mana? Kurang terlempang kemenangan kemarin aja kurang teu di base camp.
Kapan ngomong lagi ke kamar itu kamu? Oh, suka orang ngabuburit. Orang video. Enggak kayak amplop di itu mah ya, aya mah kayak amplop di base camp ya. Amplop di base camp mawat tajil nya. Ya. Ayo. Geus nebok. Allahu Akbar. Musim agung aing mah. Ya. Amsani, aduh ari maneh. Aing tulu yo, aing Urang udangkeun jadi maneh kalam malik molor. tadi ngore tuh dulu. Maneh molor wae bisa-bisa mata maneh buruk sia. Sare wae. Kayak gitu juga keles. Udah. Aku jadi buruk. Aing nu kagak nurut sakodong we ampun teh. Aing mah urang bohong. Tapi aing boga ieu. Maneh geus kawen aing ieu. Tebak. Maneh kawen gue diberi hadiah. Ya. Tebak naon? Tebak heula. Hadiahna mah yang naon? Urang. Sekolah kota da. Rokok. Urang hayang Orson. Orson sabradus, ku aing dibere. Sadus siap. Rasa naon? Ini rasa melon. Melon, oke. Deal, supah ya orang ya. Deal. Deal. Orson sadus. Si kena Orson euy. Pertanyaanna kunaon di laut lauk teu beak-beak. Lauk teu beak-beak. Heeh, kunaon? Akan di laut mah kan luas ya luas. Jadi loba tah ya awewe aya bikang aya bikangna jaluna. Sarua wae OBG. Aya bikangna jaluna boting kawin. Kan teh nyaho. Boting di ditu teh anu kawin yo lauk cek cek. Boga budak lah. Salah. Salah lain gitu. Kayak gitu. Nondi, sok bro. Nondi. Boting lauk mah selingkuh. Siapa curhat anjing? Yo. Aya mah kieu. Ya saya tebakan euy. Ente pikiran heula. Geus kapang jawabanna. Sampun urang ya. Urang itulah ya, ngeula domba gitu. Ini jawabannya. Nah, jawabannya. Si eta mah pertanyaannya aya we nu aneh wae. Di mana geus aneh si eta mah. Bawa kenal. Punten ge assalamualaikum dah teh. Malawong wae mikirin dahareun ya. Mikirin dahareun kina tajil ke buka lain sih. Si ieu mere pertanyaan mana aneh wae. Naon? Kunaon cenah lauk di laut teh nya teh beak-beak. Astagfirullahaladzim, tong dipikiran eta mah. Tanya ke Google. Emang bisa nanya. Ih, Google mah lebih pinter ya nya. Nya. Aduh. Nya. Make ieu teh. Ya, orangnya bisa ya nya nanya ke Google ya nya. Kumaha nya? Ya. Kancang si Geri mah nanya langsung aya. Udah eta naon pertanyaanna? Kumaha? Ya, si teh cenah. Kunaon? Heeh. Si lauk teh ya. Heeh. Di laut teh loba wae. Loba wae. Jadi anggar di alaanku petani ge loba wae tah. Pertanyaan naon? Atau urang geus jawabnya? Heeh. Boting kawin di boting samudra Atlantik kawin teh kan loba kadara ieu atuh kumaha. Ya, jawabanna. Laut mah kan luas. Heeh. Ya jawabanna cenah ieu. Ya karena berkembang biak tubuh. Oh, karena tuh Berkembang biak. tubuh. Heeh. Oh, berarti berkembang biak tuh kawin ya? Heeh. Berarti geus kapangi jawabannya. Jawabanna halus. Yuk yuk kasih yuk. Ada kenapa? Supaya menang Orson. Anjir. Tadi geus perjanjian menangna Orson sadus. Alhamdulillah. Ente kowe mere sabotol nya. Urang noneangan anak kumaha sih? Itu bro. Pen. Lain mananya? Hah? Di kebun itu. Itu. Berbuah. Tahu, Mak. Geus kapangi jawabanna. Coba tahu kan? Eta lauk teh lupa. Oh, lauk teh. Gua bereton atuh. Andi lain kala-kala. Mak, ente di kiri di belah mana ya? Jika angkot anjing. Wah, Mang, kirim mang. Kurang pengen geus kapangi jawabanna. Wah, ente pinter. Nang si Gerinya sih. Nah, coba jawabannya. Ya. Cek
cek Google ya tadi teh di si Jerry. Ah, nu Google sih. Tang diberenya atuh na Google na. Bae yang penting Berarti menang. mana Orsona mau Orson melon. Orsona rasa bernuk. Naon cobana sok? Karena berkembang biak. Cek orangnya bener berkembang biak teh kawin. Apana cukurange salah jawabanna eta teh. Gitu. Yang itu orang nyerah lah. Cerah? Heeh. Nyerah siapa? Tau nyerah atuh. Semangat. Banget. Cerah wae. Cerah? Bisa sare mall. Sebut ente bawa. Anjing aing puasa atuh. Ma, ma. Pada gede aja. Mau krokodil. Lain paribasa ya. Sabulun tadi mana nya? Tunggu deket irung anjing. Ma, geus ma Ya ya. orang nyerah, nyerah. Nah, Nyerah. di situ Taluk. Di situ bisa sare ya. Ayo liar pokoknya mah. Yang geus kieu. Urang jelema mah. Tadi kan urang kieu ya, ana KNT ya. Lamun bisa ngejawab, urang dibere maneh yang non? Person. Melon, sadus. Urang kieu mun urang ku yang dibere jawaban aya. Urang minta hadiah. Oh, dia. Ya Orson deui wae sadus. Melon. Sok. Heuh? Dia. Kan urang dibere jawaban ya. Heuh? Tah. Kumaha? Jadi orang nu mere Orsona kepengen anak. Dia lah. Bener tuh. Di mana-mana tuh penasaran biasa. Sok, Telat dia. lah. Ari kitu mah urang nek pindah ka belah dieu nya mau ka belah dieu. Urang nek pindah ka dieu. Dia ya. Jadi aja Kan anu menang hadiah. Mana ya? sok dia. Dia. Ya bener. Melon, jus ono teh, Orson melon sadus. Jawabanna kunaon lauk di laut tebeak-beak lain berkembang biak. Sabab di laut mau ucing ya teh. Jadi tebeak-beak, apa ucing laut beak di darat.